Kamala ibabi itu seperti geus ngaheureukeunna ieu waktu ka kaula. Kaula ge rarasaan mah asa moal mau tuh macak we usaha itu ini segala digarap geletuk teh ayeuna teu kade maraneh mah ulah tak kitu cek roh teh. Maraneh mah ulah nepikeun kan diulinkeun ku waktu seperti geus ngaulinkeun waktu ka kaula ieu cek si mayit. Ya Allah ya Rabb. Sallallahu ala Muhammad. Ngumpul-ngumpul harta, ngumpul-ngumpul dunia supaya orang bisa naon ngawariskeun ternyata dunia nah henteu ka tepi. Ngawariskeun eueuh maot buru-buru kayak buru ngaletuk. Tobat encan weuh. Tah ulah nepikeun ka seperti kitu. Itu walam yahlim wa walam yahmilu min khotoyai syai'an kade anjeun ulah nanggung barang ieu kaum kabeh tina kasalahan-kasalahan nu geus dilakukeun ku kaula ulah seeutik oge ieu cek roh itu pesen ka keluarga pamajikan anak jeung dulur jeung nu dipika cinta jadi mana ulah nuturkeun seperti kaula kasalahan-kasalahan anu dilakukeun ku kaula saeutik ulah kitu dicek roh wa ala dunya jeung netepan kana dunya yuhasibni Allah taala jeung tetep kana dunya yakin ku Allah bakal dihisab yuhasibni bakal ngahisab ka kaula sa Allah Gusti Allah kade masalah ngagugulung dunya mah bakal dihisab pasti berarti dunya anu halal nu haram mah dihisab aman nu halal disiksa ya aman tah hartina lain hartina salamet itu tapi aman langsung karena penuh dihisab teh pan al halal hisabun anu halal mah dihisab wal haram iqabu nu haram mah disik jadi eta mah geus moal diproses sikatna langsung to the point eta mah dan nu bakal dihisab nu halal bungkul nu haram mah moal dihisab mah dipukul mah ieu maneh di mana ieu malingna ngajual ieu ti mana mah babaskeun gitu paling ku kapolres mah nah sia mabok wae ti mana barangna saha mau mah gitu jekuk wae tah langsung digendir ya Allah ya Rabb dan itu kade wa ala dunya yuhasibni Allah tetep kana dunya yakin kami bakal dihisab ku Gusti Allah motot anu leuwih loba leuwih lila untuk sapali riwayatnya di antawis para nabi para rasul pangkarna panglalamina dihisabdi nabi sula itu dina riwayat itu ya Allah ya wa antum tastamtauna biha jeung maraneh ngareunah-ngeunah kabeh itu cicing dina dunya rasa aing wow yakin rasa aing beunghar rasa aing jigan geus mamot bae poho teh katipu daya sumala tad'una li tuluy anjeun teu ngaduakeun teu ningakeun anjeun kabeh ka kaula gitu tuluy maneh ngeunah-ngeunah dina masalah dunya tuluy maneh poho kabeh ka kaula teu ngaduakeun jadi Allah ngeri wa ida sallu jeung di mana salat ieu kabeh alal janazati nyolatan ya itu berhenti mah mun urang pantos are ka masjid nya anu maksudna rek disolat ke mangka waraja ba'du ahlihi wa asdiqaihi minal musolli keluar teh balik tah sapalihna keluargana isi mayit jeung sapalih jeung sobat-sobatna si mayit minal musallati tempat salat aya geuning geus beres nyolatan teh aya nu balik langsung aya nu langsung ngajejakkeun ka kuburan kan ayahnya elatna mah pan karena naon-naon kan itu rupa-rupa aya nu ulang balik gitu kalau sawareh keluargana jeung sobat-sobatna di tempat nyolatkeun mayit yaqulu ngucap billahi ya ikhwani inni kuntu a'lamu gitu annal maita yunsi fil ihya tuh ngucap ya dulur demi Allah he dulur-dulur kaula sanyana kaula a'lamunya ho kaula anal maita yunsi fil ihya sanyana ieu si mayit geus mopohokeun kana hirupnya gitu geus mopohokeun kana hirup hartina
teu nyangka bahwa yen hirup teh tungtungna bakal mau. Poho akhirna terlena ku sabab ngabubulung nya. Aduh ya Allah ya Rabb. Walakin latan sauni bihada surah jeung kade tatapina maneh mah ulah nepikeun ka mapohokeun maraneh kabeh ka kaula bihada surah kalawan ieu kegagancangan ulah qabla an tadfanuni dina samemeh nguburkeun maraneh kabeh ka kaula ceuk ieu si mai teh di antara ka keluargana ka pamajikanana ka kerabatna kanu dipikir cintana ka anakna pesen ulah nepikeun ka mapohokeun maraneh kabeh ka kaula gitu ulah nepikeun mapohokeun samemeh kaula dikuburkeun hatta tanzuru ila makani sehingga kaula bisa hatta tanzuru ila makani sehingga maraneh bisa nempo kabeh ila makani kana tempat kaula ulah ka arini gitu sehingga maraneh nempo tah kana tempat kaula ieu ceuk si mayit wa ya ikhwani he duru-duru kaula ini kuntu alamu sanyana kaula nyaho gitu ay kayan kaula nyaho anna wajal mayiti abrodu minal jamharir sanyana beungeutna mayit leuwih tiis tibatan jamharir teh inti es maka engke dina neraka lupa ngeri-ngerina teh di mana geus aya jamharir di jamharir teh intina es gitu lain es tapi intina es jamharir otak beungeut mayit geus leuwih tiis tibatan jamharir sepati gitu pikulubil ahya'i dina hate-hatena jalma-jalma anu hadariru gitu walakin la tarji'u jeung tatapina teu balik aranjeun kabeh bihadi surati kalawan ieu gagancangan faida wada'uhu mangka di mana nyimpen ieu jamaah kabeh ka mayit ingda qabrihi dina dekeutun kuburan si mayit yaqulu mangka ngucap ieu mayit billahi demi Allah ya jamaati he anu kukumpulan kaula wa ya ikhwani jeung he duru-duru kaula ad'ukum ngaduakeun kaula ka aranjeun kabeh mayit gitu cek mayit kitu nya demi Allah he jamaah kaula anu ngariung jeung kaula ya he duru-duru kaula ad'ukum kaula ngaduakeun ka maraneh kabeh gitu wala tad'unani jeung henteu ngaduakeun maraneh kabeh ka kaula mah ngaduakeun maneh henteu ngaduakeun mata ulah dikira mayit teu ngabales doa dina nalika kurang ditawasulan dikirimkeun mangka teh teh malikeun ngadua Gusti paparinkeun ieu jalma anu maparinkeun ka abdi kabingahan wasilah ku ieu doa atau maca salawat Gusti bagjakeun ieu jalma ngadua ceuk mayit geus dibahas ieu dina nasoih jeung naon poe jadi si mayit oge ngaduakeun paida wadohu pilahdi di mana nyimpen ieu kabeh ka si mayit dina liang lahadna yaqulu ngucap ieu mayit billahi ya warisi majama'tu malan kasiron minad dunya demi Allah hei ahli waris kaula begitu diasupkeun kana liang lahad gitu majama'tu malan kasiron kaula teu ningakeun harta nu loba ceuk si mayit minad dunya tina dunya ila taraktuhu angin kaula ningakeun kana harta lakum keur aranjeun kaula teu ningakeun cenah ka harta anu loba kecuali kaula ningakeun ieu we cenah kitu keur araneh kabeh patak fatasakkaruni mangka kudu aringet maraneh kabeh ka kaula ceuk si mayit ieu teh dina nalika diasupkeun kana sodongan kana liang lah naon bi kasrati khairikum ku ngalobakeun kahalusan maraneh kabeh ka desing anjeun ka kaula ku laon ku ngalobakeun ana kahadian aranjeun kabeh makana cek geuningan heuh nya dina kitab guru-guru ngadawuh geuningan lamun urang boga kahadian naon bae misalkeun boga 1000 2000 beulikeun ya naon bae atau bikeun ka budak isolkeun eta ganjaran teu bikeun ka si mayit sabaraha bae Gusti muga Gusti ngadugikeun ganjaranana ieu ka mayit dijakeun bikeun mah misalkeun 1000 budak resepkeun permen atau segem roti bikeun eta teh isol atawa rek dahar atawa rek barang beres gitu sing ingat maraneh kabeh ka kaula tina kaloba tina lobana kahadian mara jadi urang keur ngalakukeun dina amal ibadah teh sing ingat ka mayit
boh dah boh barang bere boh naon baik isolkeun khususan Gusti nu didugikeun ganjaranna ka anu bin anu kitu teh nyampe hari takeun jeung moal aya nu dikurangan sapeteng-peteng moal petang pul akitunya sing nyaahna ka mayit ya Allah. Mata wa qad alimtukumul Qur'an wa qad allamtukumul Qur'ana. Satemana geus ngawurukan kaula ka maraneh kabeh Al-Qur'ana kana Qur'an wal adaba jeung tata karama kade cenah ulah sing araringat maraneh kabeh ku kaloba ku loba-lobana kahadian maneh. Satemana kaula geus ngawurukeun ka maraneh teh kana Qur'an jeung tata krama sok pake. Maka eta ganjaran teh ngalir ka mayit. Ngalir ka mayitnya. Malak palatan sauni min duaikum kade ulah mopohkeun maraneh kabeh ka kaula min duaikum tina doa maraneh kabeh mata keuna doa kajeun kumaha bae inget urang kadul kanu geus eueuh atuh da bapa urang mah aya keneh jeung indung urang atuh ka aki gitu sok isolkeun boh geus salat maca sholawat atau sabarayang isolkeun asuh hareuan tepikeun Gusti muga Gusti ngaduwikeun ya ganjaran maca sholawat abi atau baca qul abi ka anu anpin anu kitu nya matak palatan saoni min duaikum ulah mapohkeun aranjeun kabeh tina ngadua maraneh kabeh kitu ieu teh mayit malah dina engke mah dina itu tuh dina hadisna sahih libat ayanya mal mayitu fil qabri ila kalgorikil mugawis eueuh ari mayit dina jero kubur kecuali eta mayit teh seperti jalma anu kakarelepan dina naon dina sagara anu menta tuluy yan tadiruna da'wata akhihi da'wata ahlihi da'wata auladi anu ngadago nunggu kana doana dulurna pamajikanana jeung anak-anakna kalgorikil mugawis seperti jalma nu titeulem dina sagara anu manehna mugawis menta yang tadi itu ada dakwata akhihi dakwata ahlihi dakwata auladihi dakwata ahibaihi ngadagu tadi karena doa dulurna doa pemajikanana anak-anakna karabatna kabeh gitu mentak begitu doa nampai bagjaeun mayit teh nya bagjaeun si mayit teh bagjaeun sabaraha heueuh komo dihususonkeun meh hususon ila ruhi Allah eta mah panan mah geus mah paheula-heula mulungan cahaya ka hampura Allah kok eta mah santuy we batur pan paboro-boro ieu mah santuy na cenah maneh mah teu kabita juga batur mulungan itu cenah pahampura Allah cenah mulungan cahaya da kaula mah geus dipaket kaula mah kitu kaula mah geus boga jatah dipaket anu sajian mah diaur tapi kabagean kabeh kan diaurkeun Ari anu eta mah mayit nu hiji mah santuy we da geus kabagean. Naon eta mah nu dihusus entah seperti kitu. Entak urang naon bae kengin kahadian seperti kumaha bae kade singet kanu geus marah. Carana dek kumaha bae. Maca sholawat ke anu hususankeun ka kolot-kolot urang kata atau aki-aki urang pikeun. Atau urang misalkan boga duit ukur 1000 tapi hayang jadi ganjaran, bikeun ka budak. Beulikeun naon kadaharan budak di pikarsa. Duh, mang can bisa kabatur ka budak urang we. Budak sorangan. Gitu. Budak teh hayang anu wah semua teh karek cekeneh jajan wah ulah kitu ka budak. Makruh sia goblok duit lang. Budak paduli beak mah gantina bakal kitu kitu. Cek syarat. Nah, jadi dikenta kahadianna isolkeun ka mayit kitu lah di antaranya. Di antarana panjangkeun teh. Yang kene engke aya anu kaimpikeun dina jelema anu geus asup jero kubur seperti kumaha kaayaan jero kuburna teh kitu. Wa ala hadza hikayatun abi Kilabah radhiyallahu ta'ala anhu.